A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saur Kangjeng Rasul, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa yang menyepelekan akan 5 orang dari golongan manusia, maka orang tersebut rugilah pada 5 keadaan. Nomor kahijina man istakhaffa bil ulama'i khasira dina. Barang siapa yang merendahkan, menghinakan, menyepelekan kepada para ulama, bi antara ta'zimahum, tidak mau menghormati, tidak mau menghargai kepada alimil ulama, maka orang tersebut khasiruddin, bakal menjadi merugi di dalam agamanya. Rugi urang lamun benci, lamun hewa ka para ulama, lantaran para ulama eta ma'adinun atau ma'danus syariah, gudangna pependemanana ilmu syariat, baik syariat agama maupun syariat dunia ayana di para ulama. Lah cenah aku kami kaharti ilmu syariat agama mah di para kiai, para ulama. Ai ilmu syariat dunia kumaha maksudna? Urang neuk nikah bae ge boga kabogoh 2 3 neuk kawin, make nanyakeun ka kiai, kiai kira-kira nu mana ye fotona aya cenah 3 ya. Milih nu mana kiai? Pos kitu bae ge kudu nanyakeun ka kiai. Atau kula neuk usaha kira-kira cocokna naon kiai ge usaha kula. Urusan dunia baik kan nanyakeun ka ulama. Maka rugi lamun urang nyepelekeun teu ngahargaan ka para alimil ulama. Moal anu ngariung di imah urang. Moal. Moal anu ngariung. Dauh kamaotan teu bisa mungkusna nu mangnuduhkeun. Neuk nyolatkeunana, neuk zikiranana, neuk nyundatan, neuk nikahkeun dan lain-lain, neuk 7 bulan. Nu disiaran para ulama termasuk neuk ngalahirkeun nu disiaran kiai, cek kiai aing nu ngareuneuhan lain giliran ngalahirkeun nyiaran aing sia. Pangtiupkeun. Kapan kita urang lamun urang ngahinakeun nyepelekeun ka para ulama, nu rugi urang-urang keneh bakal kos urang mah. Itunya. Jadi para dulur, para jamaah, betapa rugi kurang sebetulnya para guru-guru, para ulama-ulama anu araragung, anu hararebat dina ilmuna, tos banyak anu ninggalkeun ka urang. Ayeuna mah tinggal urang ge sakieu ayana kahirupan teh kabisana. Sakali deui saha jalma anu menyepelekeun ka para alimil ulama, geus teu ngahargaan, geus teu ngahormat, teu hayang ngamuliakeun ka para ulama, maka rugilah orang tersebut di dalam beragamanya, dikarenakan para ulama lah yang menjadi gudangna atau tempatna para ilmu syariat agama. Lantaran para ulama eta anu jadi pependeman tina ilmu syariat ayana di para alimil ulama. Hiji teh. Nomor kaduana man istakhaffa bil umaroi al muluki khasira dunya. Barang siapa yang menyepelekan presiden, raja-raja, para pemimpin-pemimpin negara, maka rugi jelma tersebut dalam urusan duniana.
Lamun presiden geus jengkel ka rakyatna, urusanana bisa ditaek-taekeun beas ge hargana. Bawang ditaekeun, endog ditaekeun, susu diturunkeun susu meureun. Kalapa bae kalapa, sabareu teh kalapa. 25.000 kalapa. Masya Allah, kalapa 25.000 pun urang boga kalapa satangkal bae pamil bisa kabeuli motor sedupi eta urang. Bisa kabeuli bir boga kalapa satangkal. Kolot kabeh, nah kiring ngaranna kiring 25.000 mah tip besi dagang kalapana Mang Nadi. Nah, mengpengkeun 25.000 kiwari. Mahal kiwari teh sagalana. Percuma tuh urang gaji naik ge harga barangna ditaikeun deui mah kitu-kitu keneh. Ujung-ujungna mah ti baheula urang teu naikeun bisa jadi jelema anu bersyukur. Nu aya kufur bae urang-urang peuting. Barang peuting cenah. Aya aku naikna gaji cenah, beasna mahal. Minyak mahal, cabai mahal, bawang mahal, kalapa mahal. Itu. Jadi akhirnya urang loba ngarasula, loba teu bersyukurna kana pamere ti Allah. Saya mun gitu urang geus ieu ladang akibat urang karena memang kiwari mah jadi presiden jadi naon ge melalui partai politik tiba heula emang kitu nya Indonesia mah negara mah cuma hanya saja ketika urang ngahinakeun teu ngahargaan ka presiden urang ka para raja mun urang negara kerajaan mah bakal diotak-atik peraturan negara teh ya. Akhirna urang anu jadi balangsa itu urang menjadi balangsa rugi urusan dunia urang. Masya Allah, kiwari zaman kiwari urang keur serba hararese segalana terutama ekonomi PHK merajalela bener Pak Komar di mana-mana PHK cenah ayeuna cenah gitu ulah menang impona seperti itu PHK pegawai di mana-mana. Masya Allah ya. Nyiaran pagawean mangrupa make ijazah teh hese kiwarihan ditarima di gawe kecuali nu teu make ijazah mah atuh asal daek gawe ieu atuh jamaah ge yang digawe mah teu naon ke makula nyapu-nyapu bae mah urang gaji gitu mun ai nu make ijazah mah yang sesuai digaji sekian-sekian atuh teh mah rada hese kiwari mah teman. Nomor kedua sahajalma nu menyepelekan ka pemerintah ka para raja maka rugi dalam urusan dunia lantaran li'annahumul ladzi yurattibuna umurad dunya wa zimamaha biaidihim lantaran maranehanana lah para pejabat para raja anu ngatur kana urusan dunia jeung maranehanana lah anu memang ngendalikeun kana kakawasan urusan dunia manyana pemerintah. Urang mah rakyat kecil atuh dikukumahakeun ge tinggal nuturkeun bae. Sanajan urang terhimpit ge kahirupanana. Tapi alhamdulillah meureunnya di urang mah sekitaran Cibadak, Cisauk, Serpong, Tangerang mah heulanan meureun henteu aya anu istilah naon disebutna kos di lembur batur teuing mah dina segi ekonomina insyaallah mudah-mudahan. Tapi ngadenge di batur mah ya Allah ku gara-gara teu boga teh bikeun saling bunuh. Nomor katiluna wa man istakhaffa bil jirani al mujawirina bil masakini min jami'il jihati khasyiral manafi'a al khairati. Sahajalma anu menyepelekeun ka tatangga yakni anu berdekatan imahna jeung imah urang kiwari mah bahasana sa-RT tatangga teh sa-RT menyepelekeun kabaraya tatangga sa-RT maka urang khasirul manafi bakal kerugian dina berbagai macam kemanfaatan yakni kebaikan-kebaikan allati yatawassalu biha ilal maktub anu bisa menyampaikan kebaikan teh karena cita-cita karena kahayang urang lantaran urang
mumusuhan jeung tatangga. Aturan mah urang misalkan ieu mah keur padan entengna teh batur mah ngariung di ondang ieu mah teu di ondang jam meureun pasea jeung tatanggana tak kusak kitu bae rugi eta teu boga berkah ya karena batur mah menang bantuan ti pamarentah dibarere kartu dititip kartuna tadi bikin cenah kasih anu simpulan tatangga maneh karena urang na paewa-ewa jeung nyana jatah urang tadi bikin kartuna ka urang akhirna batur mah marawa oleh-oleh nang nyokot pamere ti pamarentah urang mah teu kabagian panaeun teu meunang horeng kartu nu urangna disumputkeun tak akibat urang mumusuhan jeung tatangga ulah teu meunang ulah sok pahewa-hewa ulah sok pamumusuhan jeung tatangga teu meunang para dulur kudu alalakur urang kabehan amin ya rabbal alamin singadek rugi atuh urang jeung naon ngaji jeung naon rajin salat rajin ngaji rajin puasa rajin wirid lamun urang masih kene sok pahewa-hewa jeung tatangga naudzubillahi min dzalik. Ketika membenci kepada seseorang, bencilah kepada sifatnya, bukan kepada manusianya. Gitu. Urang hewa misalkan kaki jahit atas akhlaknya anu teu bagus. Ulah benci kaki zaidna, bencilah karena sifat ki zaidna anu teu bagusna, lain ka jelmana. Ai ka jelmana mandau kapanggih saling tawaran rokok, saling ngobrol, saling bercanda harus tetap terjaga. Gitu. Ai sifatna mah kewa mah urang ka sifatnya na teu naon sifatna mah. Asal ulah hewa ka pribadina teu meunang eta mah. Jeung diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi zat anu mana diri abdi dina kakawasaanana maksudna Allah jeung Kangjeng Rasul tidaklah dikatakan sempurna iman hiji hamba Allah. Tidaklah disebut jelma eta sampurna kaimananana kecuali nyana mikarunya mikaresep kata tanggana seperti nyana resepna kana perkara anu nyana ge resep pikeun dirina. Hartina kumaha ieu? Kieu urang mun kabeuli motor resep teu? Resep. Urang mun kabogaan imah anyar kajian imah resep teu awak urang? Sangat resep. Tah ketika urang boga motor teh kabeuli motor anyar resep, kabogaan imah anyar resep, maka lamun aya tatangga urang kabeuli motor, urang ge kudu ngarasa resep bahkan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, tatangga abdi kipulan kabeuli motor. Alhamdulillah ya Allah. Biasanya nyana sok nginjem ka pelair namanya geus boga sorangan aman aya nama alhamdulillahirabbil alamin. Kuduna kitu. Alhamdulillah ya Allah tatangga abdi aya nama tos kajieun imah. Alhamdulillah ya Allah abdi atoh jasa nempona. Kuduna kitu urang jeung babada teh. Jadi apa perkara anu urang ge resep ketika tatangga urang boga urang ge kuduna mah ngarasa resep ulah benci itu temenan. Maka lamun urang tersep ketika batur kabeuli sesuatu nandakeun iman urang teh can sampurna lamun urang ngarasa benci ngarasa tersep. Ieu mah batur karang kabeuli kotok teh digosipkeun. Weuh dina mau kotok eta urang maling beureun kitu bae ka mana-mana nyarita. Batur merentos kajihan juga pasar meuli hayam ulah digosipkeun ka mana-mana teu meunang karena urang hasud jelema kitu mah ulah. Jadi ketika batur menang milik
menang karunia Allah kabeli sesuatu, kabeli kulkas ke muntea mah kabeli pamoean ke lanana. Urang kudu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah tatangga abdi kapeser itu alhamdulillah. Ulah sebaliknya batur kabeli motor urang pusing sorangan. Batur kajian imah urang buka rumah sakit. Naudzubillah min dari sehingga eta lantaran eta penyakit nu kitu teh ya babari jasa hadirna kepada masing-masing diri urang teh babari jasa asupna kana hate. Geus nu paling aman mata nu buta ceuli anu toreng. Mau buka dedengan, mau buka jejeulean. Itu. Tapi urang teu kudu kitu, nu penting urang bisa menjaga pandangan jeung menjaga pendengaran, terutama urang bisa ngajaga hate. Urang tetap bersyukur boga mata, boga dedengan, geun urang ngajagaan hate ulah boga rasa panasan ka batur, sirikan ka batur, naudzubillah. Ulah nu kitu-kitu ulah dipiara. Urang izin umur geus karolot ya bapak-bapak, ibu-ibu, umur urang teh geus karolot, geus lain kos budak nu can akil balik. Urang teh geus akil balik, geus tobangka, geus mejeuna urang kiwari mijeunnan kana kokotor-kokotor, sifat-sifat goreng anu aya di jero hate urang masing-masing. Seterusna aya hadis diriwayatkeun ku Imam Muslim. Saterusna deui Kangjeng Nabi nyarioskeun innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jaru su'in yu'tihi fayasbiru ala adahu wa yahtasibuhu yakfihi lahu bihayatin aw mautin, rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai seorang laki-laki yang mana dia memiliki tetangga yang jelek akhlaknya kepadanya, yang suka menyakiti perasaannya, akan tetapi laki-laki tersebut selalu bersabar atas perlakuan jahat daripada tetangganya tersebut, dan dia di dalam hatinya hanya berharap pahala dari Allah dari sabarnya itu, dari perbuatan tetangganya itu, maka laki-laki tersebut akan Allah cukupkan dalam kehidupannya dan juga sesudah matinya. Hartina cek Kangjeng Nabi Allah resepkeun ka jalma lalaki anu mana ketika nyana boga tetangga anu hasud, anu sok menyakiti nyana, tapi nyana sabar bae tara ngalawan, tara nembalan, sabodo bae nyana. Bahkan dina hatena selalu berharapna muga-muga aing digege ku jelema diganjar ku Allah cek nyana. Tah lalaki nu kitu bakal dicukupkeun ku Allah di urusan duniana maupun urusan saatos mautna. Masya Allah, luar biasa. Berarti kuat eta keimananna. Nomor kaopatna wa man istakhaffa bil aqribai minal arhami khasiral mawaddah. Barang siapa yang menghinakan, menyepelekan dulur-dulur kandungnya, saudara-saudara kandungnya, maka rugilah orang tersebut dari kasih sayang saudara-saudaranya. Moal dibageran deui ku dulurna. Saha jalma anu sok ngahinakeun ka dulur sakandung, baik kakakna, baik adikna, tetehna, eceukna, saranggeui jeung nyana, maka jelema tersebut moal dipikar sok deui ku dulur-dulurna, dijarauhan. Boga naon ge ulah diberes eta mah nya, kena kitu. Boga naon ge dipopohokeun ku dulur sakandung lantaran nyana sok ngahinakeun, nyepelekeun ka dulur sakandungna.
mun teh mah kieu urang dibere sesuatu ku dulur sakandung urang. Dulur urang mun teh mah mere kadaharan, entah kadaharan tersebut urang suka komo teu suka mah, ketika dibere kadaharan anu urang teh teu hobi kana kadaharan eta dibere ku dulur urang. Cok urang teh eta si dulur aing mere kadaharan kos kieu nyaho aing mah teu beuki nu kitu, kakupingan ku dulur urang, kasinggung perasaanana, maka isuk ning pageto boga kadaharan nu ngeunah teh moal ditawarkeun deui ka urang. Lantaran aya rasa takut beusi tambah dihinakeun ku dulurna sorangan. Maka kaharep mah boga ge si eta mah ulah sok dibere. Komo bari sok nyerikeun mah. Sia mah aya mere ka aing kos kieu gitu. Atuh meureun dulur urang bogana kos kieu teu tarima. Kitu tah. Komo-komo nu patali jeung urusan duit jeung dulur teh kiwari. Mun hayang nyaho iman dulur urang, kekuatan batin dulur urang ngajaga duluran teh cobalah berurusan anu berurusanana urusan duit. Jajal dulur urang, injem duitna ku urang. Lamun nyana aya nagih ngabaceo ka urang komo ngomong urang mah berarti can sabaraha eta dulur. Nguji duit 1 juta diukur jeung duluran nyana berarti. Lamun nyana sejati dulur urang ulahna karak 1 juta miliaran ge moal kudu nagih, moal kudu ngomongkeun deui, moal kudu istilahna ngagogoreng deui ka urang. Karena nyana ngarasa eta teh darah daging aing kan sarua sadarah jeung aing, sadulur jeung aing, sarangga jeung aing gitu. Tapi kan kiwari malangkan kitu jeung dulur, bener teu? Ih, duit 20.000 ditanyakeun, mana dia tanya kamari minjem jeung beli rokok. Oh, ulah ka urang jeung dulur teh. Komo 4 kali jeung duit sing ade dulur jeung dulur mah mesti ceritakeun keke aya kapanggih kudu kos anggahota tubuh urang. Leungeun kiri nu nyeri urut ka geureut maka leungeun kanan anu mang ngurusankeun diusapan ku leungeun kanan. Leungeun kiri encok, leungeun kiri pateuh, leungeun kiri aya luka, leungeun kanan nu ngusapan, sumut nu niupan ditiupan ku sumut. Ku leungeun nu kanan bari diusapan. Tak kitu. Sebalikna leungeun kanan keur ngarasa aya panyakitan, leungeun kiri anu ngabantuan ngusapanana. Suku nu nyeri sarua anggota yang lain akan turut membantu. Taetalah duduluran teh kuduna seperti kitu, saling asah, saling asih, saling asuh kadituna silih wangi, saling harungkeun, ulah saling gorengkeun. Nah, emang dulur aing mah mah, sia mah beda ieu jeung nu sajen rada keplek mah. Ulah teu meunang dulur urang keneh. Buruk-buruk papan jati asih. Saburuk-burukna ge dulur kandung teu meunang digogoreng. Komo urang ngagogoreng ka anak sorangan mah urang boga anak ieu mah komar. Anakna digogorengkeun ku Mang Komar deui teu meunang. Atau urang ngagogorengkeun di kakolot urang masing-masing teu meunang. Gitu. Ketika urang geus paham ye kiwari mah hirup urang, mudah-mudahan urang kabehan diberian hate anu boga rasa welas asih ka dulur-dulur sakandung urang masing-masing. Amin ya robbal alamin. Saterusna terakhirna wa man istakhabba bi ahlihi khasirati bil ma'isyati. Saha jalma anu ngahinakeun pamajikanana, menyepelekeun istrina, anjir. Ayo anjiran segala ya aman. Saha jalma anu menyepelekeun istrina, oh cek ibu-ibu ya ieu usah pengajian ieu cenah ya. Maka bakal rugi seorang suami dina kebaikan ekonomina, bakal jatuh merosot habis-habisan bisnisna. Kangeunahan dipake usahana naon ge pamuluna bangkrut bebek ka modal-modal. Akibat urang ngahinakeun
nyepelekeun kanu jadi pamajikan. Geus kedeung balik ti dieu pamajikanana empok. Cek pamajikan tuh kan bisa kayak balik aja ngempok orang ayah-ayahna. Jadi artinya apapun nu dilakukan ku istri urang semaksimal mungkin sabisa mungkin hargailah pagaweanana insya Allah. Kudu bararisa tah urang ngahargaan pamajikan urang gitu dimengerti teh awe mah hayangna. Padahal cek pepatah bukan untuk dicintai tapi untuk dicicipi. Nah, kudu dihargaan pagawean istri urang teh nyana dimulai hudang sarena coba geus nyapuan imah, geus ngepel imah, geus nyusuhan segala naon, capek tangkap urang urusan anak datang ke magrib deui, datang ke HS nege sarena deui, eta masih diririweuh ku urang jeung ku anak-anak urang. Hargaan eta ku urang. Eta pamari sun ngomong gaji bikin kabeh gerak ka mall. Kira seperti itu urang bageuran ta pamajikan urang sayangi, cintai, hargai atas pekerjaannya supaya urang berhasil dina meraih perusahaan urang nu mana bae ge. Jadi ke usaha urang teh lain diukur ku gedena modal usaha, lain diukur patokanana ku gedena tokona warungna, tapi bakal dibere kamajuan bae ku Allah lantaran aya kasenangan dina hate pamajikan. Bungaheun teh memeh lembang atuh jeung suami istri teh dicium keningna. Cek Mang Alan teh, "Mama, aya berangkat dulu." Kan gitu Mang Alan. Mang Nadi, Mang Nadi mun ka Jakarta, "Mama, sini dicium dulu keningna." Tak kitu kudu nama. Moal aya lah, kuari mah nya. Kudu nama kan gitu, sasalaman, salaki jenazah kaum masih kene ka jelema ku pandangan mata ka pamajikan teh kudu nama dibunon. Cokor kibarat mah hareupeun imah buruan imah teh dijileukeun cenah sampai motoran geus teu kajeuleun di gang. Aya pamajikan masuk ngileukeun salaki udah berangkat gitu. Oh iya, geus teu mampu jeung berangkat ka. Gitu kan ngomong nanya. Geus teu mampu ka itu rungsep jeuleuna ti tadi. Jeulekeun cenah nangtung bae ku pamajikan bari diiringan doa. Ya Allah, moga-moga salaki abdi nu berangkat nyer napakah sing dibere kasalamatan, dibere kelancaran, kemudahan, balik deui kalayan awakna sehat salamet, teu aya naon kekuranganana. Kok tera kekurangan beusi plerna we gimana. Jadi kudu nama tadi doakeun untuk kesehatanana, kasalamatanana ulah kieu mah. Ya Allah, salaki abdi nu nyiareun napakah sing meunang loba sakitu bae geus. Eta menyahonan duit, ayo batur teh didoakeun sehatna, salametna. Padahal kan suami eta para dulur ibu-ibu khususna ya perlu diketahui, salaki mah hirupna geus poho kacape karah, mun hayang nyaho mah. Salaki mah geus poho kacape, panas kapanasan di perusahaan di pangojekan. Hujan kahujanan, beuteung lapar ditahan, komo bari can meunang duit jeung balik, moal rek balik salaki mah. Lantaran nu kajeuleut teh ceurigna pamajikan jeung anak lamun balik teu mawa duit. Awakna geus lelah nongkrong bae di pagawean di perusahaan jam meureun eueuh jalan ki duit teh. Nu di imah mah anak istrina kapan ya ayah pulang? Hayang gerang meuli cilok ya. Pan geus kitu bae. Padahal bapa nama ya Allah nu keur usaha nahanan beuteung aus lapar kucan menang duit ya. Taetalah nu ngarontokkeun dosa-dosa gede salaki teh kuladang ikhlasna nyiar napakah pikeun keluargana. Setiap lalaki ikhlas nyiar napakahna rontok dosa-dosana di awakna dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim rarajin nyiar duitna
lantaran kiwari mah jajan mahal harga nagenya gitu. Tumahi goceng kiwari budak leutik ge jan mana 50.000 nya